minta uang kakak yang jajan. Kakak mau minta jajan wae, pan tadi pagi udah. Siang udah dikasih. Nah, tuh minta wae kakak. Bere atuh bos karunya eta budak berenya Mang Lima. Ah, dah jajan wae atuh. Heh ayah, ulah sok berawit. Ayah usaha jeung anak lain. Budak kat ngomong gitu bos. Bere bos karunya, usaha teh panjang budak kok bos teh. Heueuh nama. Pan urang duitna yeuh. Aing mah. Yeuh, Kak. Duitna yeuh. Heh ayah, ulah sok ngawadul, bisa dipecat tina kakak. Anjir, yang dipecat tina kakak cenah. Alas ya bos keun sia kumaha. Bere bos eta budak karunya teh. Da aing mah duit atuh muda. Maknya aing mah teu percaya bere. Aing mah duit aing mah Suruh bere eta budak eta. Berat ayah hari eueuh mah. Heeh kakak, da aya teh teu boga duit kakak. Teu baya atuh ya ari teu boga duit mah. Yo ya kakak ayeuna mah bisa sulap duit 50.000 jadi 10.000. Kakak masuk juga nu bisa wae. Sok atuh buktikeun kakak. Bos, urang rek nemponya heuh. Tuh, ek